Kan udah mau dituar kok aing tangkalana lah. Eta nu make baju beureum lu gede ngomong naon asal bae. Oh, geus bah, kayak suka di deui. Oh, saya lah. Sing. Wih, jangan panas. Di neraka gitu aing yeuh. Ih, di neraka lain sih. Panas amat ya cuaca. Wih. Eta si kate jeung si bokir ngokopi. Ai hoo. Aing boga janji aing ngagawean budak kemari. Waduh, lewat mana ya aing supaya teu heula. Wah, kudu lewat kebon Mang Usen ieu mah. Ya, kemarin dia aing ngomong teh kanyahoan. Naon gitu? Bah, sakti pan. Islah. Waduh. Macan aya. Waduh, untung aing heula nu datang. Alangnya udah mempang nah. Ayo. Sorry. Kir, anu sopan ya. Sing timbana marah. Jadi Bah. Kurang datang yuk, Bah. Bah, mana nomorna, Bah? Yo, persyaratan kurang geus dibawakeun. Oh geus bagus. Geus ya ku hari balik ka ditu. Lamun manggih binatang, pasangan eta pasti keluar. Ih, cek aing mah dibere nomor, Kir. Binatang doang. Bah, kopi diinum mah lieu. Lamun mau nuk diinum ku aing lah. Inum ku dia dek kuru mah eta beuteung. Modar sia teh len, daek teh sia kuru. Embung aing ku rumah. Atuh mangkana ulah macem-macem. Terus gerak dari itu gerak balalik disantet online ku aing. Geus aing baiklah. Balik. Bloon. Lumayan udang HS, aya kopi, aya roti, dasar pelongo. Wih teh, sia geus mangican. Binatang. Hujan pu ge aing culak ciluk bae ti tadi. Wih teh. Bem. Ih, eta isu keluar tah sia tah me. Tep lah. Meuli HP, isuk aing meuli HP, meuli HP. Isuk dek nganjak. Waduh, balik bawa roti sama kopi. Kopi, Bek. Kopi gratis. Adik. Ayo. Nah, si Ujang ngerekam aja. Coba samperan. Wis, ada apa ini kalian? Mau? Kopi dengan hiji doang, seutik deui. Wih, nyamun ti budaknya. Ih, kopi manehna? Atuh diseduhkeun deui ke ku aing hayang mah. Baing mentok kopi seutik. Ya. Kir. Iya mah kopi. Asa orang tadi mawa teh ka ditu ka Simbah. Oh gitu. Dia rasana ge sarua. Saya gitu rasana geus mah. Oh, pan tadi biasa heula ku aing di jalan. Ih, rotina ge nu aing mawa tadi. Waduh, kan nyamun budak. Ya cekel aing ki. Wih teh, ya bener boga urang tadi nu dibawa. Ih, ieu mah kopi jeung roti urang. Atuh emang eta boga sadaria. Urang ditipu ku si Ujang. Sial doang tuh udah. Saya udah yuk. Ini ke bae dulu lah. Aing capek. Skebe lah.
Kayak kapanggil yuk. Oh nggak segala. Suruh ayo orang baik lah. Ayo. Mananya ya si Munir terbalik-balik ti isu. Lah, ulin gitunya. Tapi jatuh boga babaturan di dia mah. Terus lah, nungguan mana lah barisa sapu, sugan kedeng balik. Ih, rempan amatnya, lawan tadi tayangan mah. Ih, Pak Ujang kunaon eta lompat bae? Pak Ujang, kunaon lompat bae? Udah si kate jeung si Bokir. Naon kitu? Jem duit lah, terus tadi injeman marah pan ge. Minjem duit jeung naon jeung eta? Atuh jeung masang pakong lah. Nah, naon bae teu boga duit gaya masang pakong segala naon. Merasakan warga bae tah si kate jeung si Bokir. Ya amat tilok masang pakong boga duit ge. Hola ulah apa mali? Hau geus asup bae ka dia asup. Ih, anu bener Neng, tita asup. Ho asup bae bener tah jalan dinya nya A. Oh, geus ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juk A. Ih, rajin amat sih Neng, nyapu bae. Tuh olah A jarana ge bikang. Bikang mah kudu rajin, kudu bisa sasapu, ngepel, nyeusuh, masak. Ya ho, bisa nyapu, bisa mbak piring, bisa masak. Ih, pokoknya Neng paket komplit lah. Jadi hayang ngalalkeun bae ama. Lah bisa bae A. Ih, si Munir kemana Neng? Nyaho ieu ulin doang nama, tapi teu boga babaturan maneh nama di dieu aja. Ya awas Neng, ku culik karena ge loba culik warima. Apa ku banjirnya hanyut? Ih, ulah gitu jing, kitu-kitu gaya ta dur neng. Oh Neng, garagaan. Terus geus diteangan cenah teh si Munir. Encan ieu neng karang anggeus beberes. Teteh, teteh. Teh. Teh, ceng balik. Teh geus di mana? Ulin kebal amat. Eta buk barasa kunaon hujan kitu. Aceng geus ngojay. Aduh aing ngojay di mana? Besi kalelep. Moal ja, ceng ngomong kelep, jaboga babaturan, Babaturana. mermet. Lah ya bes ya mah. Oh jinceng geus ulang ngojay bae karunya ka eteh. Sia kayak kalalep mah modar deui. Aing sih yang ngatur-ngatur aing. Pos itu amat teteh budak dibere nyaona. Bedag budangan amun aing teu bogo bae ka tetehna moal ku yang mau dibere nyawa lah. Ngomong naon sih ya? Wih, marah bae enteng teu ngomong naon. Teteh yang daro teh. Kamu saya itu ka jero. Oh, Wah, Neng geus sore, nek baliknya. Jangan geus aman nih doang teu udag deui si kate. Kamu geus ge? Nuhun Neng caina. Oh iya batur ka dia tadi bere cai-cai acan budak.